Di mana? Di ke Tarapangin namanya Jo. Kulon. Kulon. Nah, terus bawah. Bon. Oh. Bon ini. Iya nanya ke itu si Kici. Ruang. Bayar mah geus kali urang jalan mata ieu masa bumbang tepuku. Anjing aing buat berat ya. Aduh. Anjing ku aing mabok aing. Karena naon ku aing di pala kaina kan ya. Ada katanya jadinya Tanggurak. euy. Naon deui sih tanggurak. Eta saha? Cai aing beak ningali. Cainya Menhan cai di dinya. Minta jatah aing ngarumpuh di dieu daerah aing. Siap jatah aing minta jatah aing minta jatah. Aing saya naon di dieu? Aya nginum anjing eta nginum naon eta? Nginum naon eta? Hah? Sok we yung mah. Benar ieu. Sok. Dari weuh pisan lah. Atau ngarariweukeun di dieu. Kade-kade kan ah. Aing ngono. Saya berapa botol ai sila, aing ngariweukeun. Anjing kieu 40. kieu iya sabar hiji ya. 2. Iya ngomong. 4. 7. Anjing ayo. Pisan aing. Ayo aing boy. Ya hayang minum hayang mabok deui sia. Ah. Sia ge sok ngararinumnya. Alah, nah ini numanya osok kita haus. Kali gitu aing deh bawanya. Duit mana duit? Duit. Duitna. Bodi. Oke hola, ke hola. Ora duit. Ke hola ke aing urang hasil duit. Apuk berat kabeh. Duit mau. Main ayo gitu. Ayo gitu benar, duit mana duitna? 2.000 kan Goblok. Kieu Pak, urang teh sosialisasi ke masyarakat, bilih aya gangguan teh Kamtibmas di lingkunganna, urang cobi, urang pilari ka warganya, Pak. Saya. Ya, siap. Assalamualaikum. Alah, kalaresana ibu-ibu ya. Kieu ibu-ibu simkuring sareng ti Kapolsek aya sosialisasi perkawis Kamtibmas. Cing manawi di dieu ibu-ibu salama ieu aya gangguan masyarakat teu? Ngaresahkeun. Mohon dah, Pak. Nya. Alah, tah geuning Pak. Sok saya laporan. Paling mana tah? RT Kinten RW wilayahna. Tahu itu RT Sibidi itu tuh ya. Paling mana tah? RW 4. Sapertos kumaha tah gangguanna ibu-ibu? Itu masyarakat jalan we. Oh, gitu. Masyarakat teh. Riweuh gitu. Ngaweukeun. Oh, gitu. Ya besok nyuk senang acis. Oh, gitu. Wah, kedah ditindak. Kumaha tah, Pak? Kedah ditindak. Bade ngahubing heula ka kantor atau nabi kumaha, Pak? Pilih periogi bantosan atau Orang kuduan heula. siaga wae. Dekat tangani ku urang bel langsung ke anggota sadayana. Oh, siap. Atuh nuhun ibu-ibu ya laporan anak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nyugun bantosan Pak. Mohon. Iya ya anu ngaresahkeun ye di lembur sim kuring ye. Ngarasakeun kumaha? Anu mabok biasa ngaresahkeun di warga ye. Anu di tempat abdi. Oh mohon di lokasi. di wilayah lokasi Anu RW 4 nu di biasa di Cakat Bumi Abdi. Ka dieu Pak saengana Pak. Yuk bade Assalamualaikum. Yuk. Salam. Namanya laporan ti warga anu ngariweukeun cenah. Oh, gitu. Mun Teu nganggo sajam eta napi kumaha? teu ngan ngariweukeun sareng Atuh saena urang bujenganna ayeuna. Mangga. Ya, siap. Anak tuh kagak kan dulu ayo. Gua jelas apa oke 2.000 Bayu dengan 2.000. 2.000 yang permen ya ta, Pak. di bawahnya. Lain eta bicai naon anu di bawah. Wae eta mah sudah diinum. Ciki ikaling. Ada naon bawang teh anu teh. Jang pupuk. Coba Pak lihat eta Pak di berangkat sini laporan aku Pak. Ayo
Anu namanya laporan bapak-bapak. Oh iya perkara sih pelaporan. Gimana nana-nana? Iya ke sosialisasi itu. Pak, kandang sama. Oh.